Ku bismillah dikawitan abdi ngarang kasyairan sair tentang kehidupan abdi nu di pamondokan. Lamun hayang bisa ngaji entong loba nonton TV komono ang bujur mari bisa ditampiling banci do Gusti kudu kumaha tapi angan tak bisa era ka calon mitoha unggal poe unggal waktu entah bosan ngalah ilmu sabab abdi marumasa lain turunan unggal bulan dikiriman beat duit kadaharan sakepeng naosok era can bisa mulang tarima unggal subuh kaberangan ngaji ge kadang sebab wangi kurang sare mikir dan ancanu hese kadang sare henteu tibra ku sabab loba tumira nyontongan kana salira ripuna menikah cida lamun datang waktu ngaji taragawat kacai meakeun heula kopi sesanu kamari mun ditaros kupon guru ditaros babes sorop nau pugu ge tarang ngapalkeun abdi tungkul bari mengpen betenggeus kukurukan hayang geradi asian ku pasak jaleuk teri sambal tarasi pas ngadangu lam tina lambai mamajangan du Gusti alhamdulillah beres ngaji mani bunga lamun ngomongkeun cinta santri teu bisa kumaha manehna ngandalkeun doa elek kudu boga ninja abdi ngadamel syairan nuju teu pugu emutan dikantoni ka kumantan